dua asika ulaka anjeun ka patri najero ati ngagungkeun kulaka anjeun asli tina sanubari ngan teu bisa kula jujur lewat kata nu ditutur sabab ye awak sakujur bingana henteu kaukur kur bisa malingkeun hate sadar diri jeung malire abdi mah saukur istri nu teu gaduh pangarti tapi deras ngahujanan cai so cangar celakan rasa yang berhubungan tebitina kenyataan ngaliputan hati kula minuhan daya pikirna mun anjeun apa cintana moal bisa ngabalesna saat cinta menghadiri melukis indah di hati anjeun selalu ku nanti anjeun selalu ku sukai awal tina perkenalan tos karaos perbentenan anjeun beda jeung nulian anjeun menarik perasaan indah jika dilukiskan pertemuan mengesankan sakit jika dilupakan terlalu indah dikenang rasangan sakurna dada tewasa nembong kenana sabab diri marumasa taya arti kerdirina lain diri henteu mampu magatkeun ieu belenggu tapi apalah dayaku anjeunna pun teu ngadangu kacatur sosok idaman loba monjang ngadeukeutan bekili laye perasaan karasa ngerootan dipikir asa teu mungkin abdi anu sangat ingin sedang anjeun sangat dingin lir alif jeung tanwin maksud ati meluk gunung teu daya tangan teu wasa kayang jadi merenung anjeunna lila pekana ti saprak waktos ayeuna abdi lireun ngarepkeuna cinta anu dipendemna karasana ge percuma ngan angger najero dada mung aya nami anjeunna atuh sugan kulilana anjeun bisa ngarasana duh Gusti nu Maha Asih paparin abdi kakasih nuku abdi dipiasi sareng anjeunna ge ngasih